Sampai jalan satapak maju kutai Sebagai satapak tenang Sabahaya lebih sayang Hujan angin bergelap Kayak tempat keniuman Sadan awak dan tutup Paduli kajet sering Ohang, Hoi, kita ohang. hah? Ohang kita. Saha? Ini kieu dewek paling naon keur ngayakinkeun ka masyarakat nahannya ieu teh ohang. Oi, nanyakeun Heeh, masyarakat teh nanyakeun ngayakinkeun ye, kurang kebijakeun ka orang itu yang itu bener ohang, bisi kawe atawa ada batur ngaku-ngaku ngaran ohang. Nah, ngaku-ngaku Heeh. Ngaku naon? Punten ka bapak eta babinsa ka bedieu paling. Nah sih, Ohang. Ngayakinkeun dewek teh nanya ka ieu teh nyaan ieu teh ohang gitu dek teh. oh ngayakinkeun. Heeh. Ye, uing teh saha Heeh gitu? gitu. Uing teh, Naon? ngoan, Heh? uing ngoan. Naon? Kayak apa? Lain kapar, lu eta mic, eta feedback, kata tahu ceklan ku seuing da eta. Nah, tuh, mau nyawin kok bikin wae di situ. Teh di, Hah? nya eta uang, nih. Ohang? Uing teh di donang, Bisa? ku, eta terus eta, Bisa? nah ku sih eta. Aduh, Aisyah. Eta dong tunjuk itu atuh. Nah, Ih, apa itu eta saha atuh? Pak, punten aing mah teu ngahormat kadinya. gelo sih ya. Naon? Kita ukur kumaha bieu, kumaha bieu. Lain unggul. Ungkul-ungkulan saya teguk. Lain aing mah sia unggul. Nah, siapa sakit sok ulin ka unggul berarti sih. Eta kadinya teh ulah teu tunjuk. Pak, aing mah Terus dirinya kumaha? gitu. Pak, aing hormat aing mah. Itu nggak jawab tuh. Henteu. Saya belum amat sih. Kira kumaha? Iya teh foto saya teh. Lain barang hirup. Ulah aing Begituan saya teh kalau selieur. cari kudu kumaha teh aing? Biasa we. Lamun dihareupeun anu bener. Hara, oh iya, bapak. Gitu. Aing kadinya mah teu kudu. Ay, sok erek di kumaha-kumaha kada mana naon eta mah. Pak, Tuh, ngajawaban tuh. Pak kasuan Pak. Oh, itu jawab. Nah, ya teh, Saha, bapak. saha apa teh eta saha? Hah? Apa ngaranna saha teu? Jenenganna saha? Bapak. Iya, Pak. Heuh saha eta? Bapak H titik Herman titik S. Aduh, hak teh tong di hak titik eta teh hartina teh pan hak teh pangaresna Bapak Haji teh. Oh, Bapak Haji. Heeh. Di Herman Suherman. Heeh. Bupatinya. Saha? Bapak Bupati. Heeh, bupati mana? Hah? Bupati mana? Cileunyi. Aduh. Tira Cileunyi jadi kabupaten. Ada siapa kemana wae? Kau ditanyakan pada Cianjur ya teh. Di Cipoyong ya teh. Ciboyo bener. Kecamatan Haurwangi teh. Haurwangi. Heeh. Tadi ke Naon? Kang Ijong bapana Aduh teh, bae atuh bae lalajo eta satu ke sarua. gua baru kieu tuh. Gua tawuran jeung kita. Main, Naon? kapan itu Kang Ijong bapak camat. Bapak camat ya teh. Oh, si bapak camat mah lalaki. Tapi jawab. Nah, Aisyah, lain laki. Ibu-ibu lalakina. Hah? Lain bapak-bapak aduh nyebut tadi. Bapak. Ibu-ibu lalakina. Hah? Ibu-ibu lalakina. Ibu lalakina. Heeh. Asal liur eta mah. Heula lieur lah. Ibu lalakina kumaha carana ibu lalakina. Oh, jelas mah tadi Pak Camat teh nanti ngajukeun Naon?
ngawawadian. Hah? Ngawawadian. Oh, tuh. Macam Cenah kade orang teh di luhur panggung teh cenah. Kala. Itu meragat di luhur panggung sih teh. Pelan-pelan di luhur panggung. Naon ya? Di panggung. Nah, eta tuh. Oh, di luhur panggung mah di ditu. Yo. Oh, aing salah wae. Terus. Nah, oke, ka ieu ka masyarakat. Allahu Akbar. Masyarakat. Oh, nya. Naon? Ka masyarakat nu aya di Cipuyung. Heeh. Cenah ade cenah kami bade nonton. Oh. Ada sumping ka lapang. Nah, teh mama kudu sumping ka lapang mah teh dog di imah sih teh. Cek uing teh atos pasti rugikeun. Gitu. Kasaha? Kasaha apa? Anu di imah, anu di imah, ulah nonton di imah. Ya udah kalau aya di imah mah nya kudu ieu atuh. Oh jadi kudu ka dieu. Oh bener pacamat mah. Wah pacamat mah lieur lah. Alhamdulillah tadi teh patepang yang pacamat Ngobrol tadi. Ngobrol jeung babaturanana. Jeung uing mah teu da teu wawu. Lain teu wawu masih teh. Oh tadi teh uing teh apa cicingnya uing mah da. Uing mah sok nyalingker era uing mah. Nah, make dia nyalingker loba pen sih di teh ohang teh. Era. Nah, make dia erana kumaha? Hah? Erana. Era tuh bisa ulang ngerakeun. Pacamat mah pan sok kitu ganteng mah. Ayeuna panggih jeung uing oh. Berenang uing teh jadi ketek kayuan katepaan goreng kuing kumaha. Jabanin di kawal kan tadi. Oh benernya. Oh Bapak Binsa. Pak Polsek. Oh. Jadi ide. Alhamdulillah panan di Cianjur teh terus ieu nya mah kamari teh pemilihan kepala desa. Alhamdulillah nu aya nu kapilihnya. Nya dukung sereat gitu. Nya pokona mah dari nu teu kapilih meureun tetep jadi masyarakat deui nya. Anu kapilih meureunnan nya sing amanah. Amin. Sing sehat pang nama. Oh, amin. Da lamun teu sehat pan karunya. Oh, bener. Jadi pokona mah gitu. Ya, kan. Dewek tadi barang datang ka dieu sanuk heula biasa. Sakuluk salam heula, biasa sanuk heula sambutan heula. Ohang datang ka dieu kecil kadinya ngomong balik jeung teu jelas. Ieu mah geus sarua ohang oge beureun di dieu teh memeh nanaon teh ngahibur teh kudu sanuk heula ohang oge. Oke. Heuh atuh. Di dieu teh biasa kitu. Assalamualaikum heula biasa. Gitu. Sok didinya ngarang-ngarang. Ieu lain naon? Sabab di dieu mah masyarakat di dieu mah nu fans bisa ka ohang teh. Oh, heueuh. Sok. Ade, ini juga assalamualaikum heula da Islam di dieu mah. Sok. Sampurasun we. Orang Sunda di dieu. Orang Sunda. Kade eta teh Bapak Camat ngahaturkeun nuhun oge kali ka aparatur pemerintah anu ngarojong ieu kegiatan kade ngingetan. Penonton oge pan di dieu teh meureun ngarajo teh hiburan kudu nganuhurkeun oge di dieu teh. Sok. Karang Taruna. Ala kebuk ku Karang Taruna ohang kitu teh. Bukan mah gesit di dieu mah. Sok. Lain teh pan Karang Taruna nya. Lain ieu Karang Taruna ieu kebuk. Nya nu nyokot nu ngayeuna nu balana. Sok lebok cauna ku sia. Bok aing mah. Enggak kita ngomong. Gitu kumaha sih? Mereka tuh mereka teh. Apa aing mah ngebejaan. Kok ngebejaan mah? Oke, ngebejaan Allah itu jadi ngalangan. Heueuh pan ngingetan teh kudu samemehna, ari geus mah ngingetan bleung. Utak deui mah ngabejaan heula arek eta teh. Oh. Mau pedang-pedang. Sok. Dulur-dulur oge tak kade ngungkeun mah loba ieu dulur-dulur pada teu museup di ohang bagi museup di dieu loba. Betul ka Cirata. Cirata. Muah. Nah. Sini dia tomang.
yang di golongan Bapak desa, Bapak lurah halu anyar, kade oh no terpilih terpilih. Iya. Bener. insya teh Tadi mah ngare bos. Pokoknya mah cenah Kang Cepot bejakeun ka Ohang daek teh lamun syukuran di dieu pemilihan menang cenah ditanggap di dieu. Nah, nah. ini murah mah naon aing mah jauh cuma Calengkah yuk kering ka dieu yuk jadi bayar ih Iya. aing seserian dukung tetapi janjina Kieu ngobrol atuh. nggak datang ke dia, mau semua. Mantap cenah lieureun, aing gimana biayana pan lieur. Ah, ya sok. ning kieu hang. Geus lah. Da Ohang mah ieu mendingan biasa teh gini. Nya sok atuh kieu we. Kumaha? Jadi orang rek gawe bareng. Gawe bareng kumaha? Jadi nanti keneng teh nu dawe mah ngomongna sok bingung. Hah? Jelas. Hah? Ku repot we ngomongna. Hah? Oh, heeh. Dewek anu ngomongna ku Ohang di eta kitu dengan naon kesenian Sunda teh baheula teh dengan aya teh naon? Naonna Kesenian Sunda teh naon anu vokal teh? nyanyi Nyanyi teh heueuh naon teh? nyanyi Heueuh nyanyi dinyanyi teh naon di Sunda mah dengan naon sih? Tadi belum. eta dibelungkeun heueuh. Heeh bener. Tah, besi aya nyawa suara beluk. Hah? Tadi nih nyanyi. Belum dari belum. Aing mah, aing sih teh ini sana ngobrol jeung kitu sama. Iya. Geus nyawa benernya. Naon itu teh? Itu naon? Geus bener, dek aya istilah dewek anu ngilo, silain anu nanti. Meuli. Nah, anu meuli jadi dewek ngomong ku Ohang nyanyikeun nya. Ah bener. Heeh bener. Biar urang teh karang tinggal sarombongan bener. Nah, ngomong. Sok. Sampurasu. Bisa teh. Ngawat Ceuri kan ceuri. oh. Kalau guru aya eta. Kang, Heuh aya lampu cenah jangan oge. Jam 12 penting oge. Dekeun. oh. Rek warna, rek warna. Eh, Ngomong tengah heboh saya teh. ada awu halang. Ah, dah. Hei. Kak. Aing saha? Kumasia. Tadi ayah di dia kan kaki itu tadi belum itu. Siap usaha sok. Aku takut. Borangan sih. Naon teh ngaranna nu kitu sih nyaho? Hah? Naon ngaranna? Wah, kos tuh ngalarok kurang. Lain ngarokok belenggu. Gun smoke kita ngaranna teh. Kasih. Gun smoke. Oh, ini mah nyala ke kasro. Gimana kasro? Jangan manje sih. Iya, sok. Arek ah. Yok, Wae. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Heuh, eta mah sok. Oh bener. Sampurasun kasadayana. Ai buku mau. Ai rek ngalagu kok. Ya kan bae saya tetap kesima barengan ngali Ohang teh. Kodaan kan lagu di dong. Kira geuli. Geuh kita rugi ayeuna. Lamun ganteng mah juga boga tiga pahu bulat oge. Ayo teh emang kayak gitu payu. Kayu kana naon? Hah? Kayu kana naon? Mana hutang? Balar
Emok gimana? Hah? Balat Bang Emok. Ah itu nangtung oge sarua. Oh, beneran tuh mayar, dengan Emok mayar. Nangtung sarua. Yang penting mah lawannya anak nganyuk. Iya, nyari hayang tenang ngahirup sia teh. Ulah anyuk udah mau tenang. Tah ibu-ibu nengek ke ibu tah. Ibu di dia mau mana gitu. Yang mana geus teu boga mah teu boga we mah huntu getaran anyuk ka batur. Anta teh siga kieu. Lamun eta untuk narapi mah mau apa yuk orang gitu. Kae teh. Dokter aku. Sampurasun. Masa dah nggak boleh kena huntu. Cek, lator lu keberapa menit cicing. Oh, Batu teh ngeprokan ohang jadi keprokan ku batu. pada uing ngomong aya ngoprokan teh di keprokan deui jadi mati mah balik. Batu murah ohang teh kudu kalobaan. Lawan keprok nang di dia. Kok kan itu mun aya ngoprokan di keprokan di kuing. Kamari uing mah. Nya, digeger anjing. Jangan deui uing mah anjing we geger deui. Siapa lamun ka bangsatan teh ka bangsat euy. Ulah tuh. Sangonana bae. Geus ya sebenarnya. Wilujeng wengi kasadayana. Wilujeng wengi kasadayana. Hapunten anu kasuhun. Ambulan saya. Tinggal salah sirina. Siri, Oh, itu tadi ngomong gitu. tadi mah ngomong ke nomora. Kumaha masih akun. Oh, saya. Ini no di SMK Balan. Saya terakhir. Masih burung banget ini. Jadi tuna itu belum gitu. Toko deui. Nah, Kampung, karena lu kasih uhun. geus padahal. Oh, Bun. Ini uhun gitu ya. Tadi sunang geus panan. Nu kasu. Gitu kan? Potong. Dan tinggal Bun. Ini panas itu. Jalanan di naungi ayeuna pangeresana Bapak Bupati tetiasa sumping kaya pertempatan. Pamugi kasadayana warga masyarakat di paparingan kesehatan kalian kelancaran atuh ieu acara cak ngawangun ngalebur urang rodong ku sadayana urang citakeun lemur anu maju urang wangun ku sadayana warga masyarakat ti alitna dugikeun ka RT RW kepala desa pacamatan oke pokokna mah urang rojong sadayana citakeun ku ada biaya topik hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas dek ai banyak itu ngomong deh. Ate apa batuy? Loh, Sok, balikan deui sok. Sok, awas aya nu kaliwat ku aing didagor sih. hapunten anu kasuhun. Jalanan Bapak Kesana Bapak Bupati teh desa Sumbing aya percepatan. Benar. Muga ieu acara cenah ngawang lembur laksana lancar kalian selamat. Atuh pada gini rojong ku sadayana. Dicekapeun deui gade bilih topik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakit nu kapihak tuna keningan kasadayana.
Kira-kira kan jadi beda gitu buat emang ngomong lain gitu sih. Kadang ngos teh lah jelas ieu kumaha teh. Panjang-panjang teh enggak riuh kayaknya teh. Jadi kudu kumaha teh teh. Yang ngos Ngos we. nu penting mah Oh. masyarakat urang Haurwangi Puyem. Cipuyem Hmm. pokoknya mah dinten ieu teh nan jasa numpingan pangulem Bapak Haji Mansuherman Bapak Bupati Bener. anu ka sibuk pada Oh, nya atura. Oh, ngolah negara teh lain kuat. panaina teh ayeuna oge di kawayaki cenah kana alus eta rapat. Oh. Oh, si goblok kabuat tadi teh gini. Ya mah rapat, cenah rapat yo rapat. Oh, rapat di ditu pemerintahan. Kurang cenah tadi teh. Sok we cenah mumpung ieu cenah hibur. Itu anggap cenah ohang teh bupati. Wah. Laku sih mun dewek orang Cianjur. Lamunnya dewek bupati Bangsa Pak Herman sementara penting ayeuna diganti ku si lain. Kemudian ngajual imah aing sok. Jual sia, isukan. Nah. Sok. Nah, makanya dijual. Hah? Nah, makanya dijual. Apaan aing geus kapilih ku Pak Bupati? Heueuh da saha nu milihna si teh. Mun bupati hukum mah kudu aya suara terbanyak masyarakat teh. Atuh mungkin atuh. Uing lamun eta aya nu nikah ngajadikeun Naon? tong boroning eta urang mah nyalon jadi RT. Heuh? Ayo ampun teh. Tong boroning batur. Nu di imah da teu milih aing. Tadi Pak Camat ngaharewos. Kuat lamun ohang geus datang Pak Camat teh di dieu sok lagu dangdut, siapa teh lagu Roma Iramaan. Wah, Rongkong Roma Irama. Roma Irama. Heueuh ning celing, apa lagu Roma Irama? Apa? Sok lagu naon apa? Lagu Roma Irama. Nuhunnya laguna teh nih. Dunia kisah cinta padamu. Masih? Aduh, ari nyanyi teh ekspresi teh biasa. Waduh gitu udah jadi gue. Eta nih anu nih. Romari Irama hidikeun Romari mah ada baju teh. Haji Roma Irama. Eta deui ngapa tadi aya buta mabok jadi buta mabok. Aya lagu Roma Irama yang baheula nih. Kuat teh. Kumaha sih? Anu Mira Santika. Oh iya. Apa laguna teh? Apa kene laguna? Bagene laguna teh nih. Kumaha. Ieu teh. Apa sih? Dulu aku suka padamu dul. Aku suka padamu dul. Dulu aku suka. Jadi kasih dulu sih. Masih? Dulu aku suka padamu dulu. Dulu aku suka padamu dul. Jadi kasih dulu. Dulu aku. Eta nama kene. Dewe kewakilan. Eta anu. Banyak. Oh ya. Anu. Artinya Ya sok. dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Ya. Si aja aing jeung grup 2 bulan bubar sia. Masih. Cina atuh backing vokalna. Kuat. Panci dewek teh, dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Cuman teh, ya, gitu. Coba aku masuk bagaimana? Dengar. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. So. Ya. Bener, ya nama bener. Nah, eta lagamna geus bener. Sok. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Kita langsung selain ke dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Mana teh asup? Ya, itu sene. Oh ya. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Ya. Saya dulu kain
suka padamu dulu aku memang suka kecilin teh ya hek nggak segitu kok itu sate ngerti tak dulu aku suka padamu dulu aku memang suka ya geus hok sakitu ya urang ka tukang ge aing urang dulu teh aing yuk hah Indonesia teh ini ya dulu aku suka padamu dulu aku memang suka ya oh ya ngerti tak ya siap dulu aku suka padamu dulu aku memang suka ya saya meni berdegong teh biar satu sarangan malah dokternya putai uci nih kuduna kunaon eta malah sugan sok abuan ku di dinya ada bau donat ini mah aya donatnya itu tadi eta mah eta ngan sekarang tak kata siap enak bener dong dulu aku suka padamu dulu aku memang suka ya dulu aku suka padamu dulu aku memang suka sekarang ku tata noy mansurin tata mama mansurinta umam surinta tata kira ke aing sekarang tata mansurinta ya sih kira makanya ngomong Sudinta apa dalam balen kumaha tuh sekarang kuta mau sekarang kuta Sudita Retna minuman keras migas migas miras lagu migas ya sarua sih teh naon kebane migas teh ku mana minum pandira kasih kayak gitu dan narkotika lu aja kasih tini tika lagu kan Siti kajeng Siti nih ya dilanjut ya kudu disebut kedua tuh siapa mau jadi penyanyi dangdut kayak bakal seminggu di dulu ke kumul emo ayo jadi penyanyi dangdut oh udah bari nama aing mung ulah gojaan ini baca mana wah kita harus bener bener nah kayak naon lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu oh kebayang ini tadi berlaku sejur mama gak naon sangkara nah salah kumaha gitu saya dengekeun sangkara teh yang sepiring berdua dan apa bubuk cerita miskin di dunia tidur beralaskan koran sokan eta mah judul lagu atuh teh bos teh kadang jadi pengusaha jadi naon jadi usahawan ya kabayang ke sok labrak wae jatuh bangun dibere penyakit tuh bisa saya tuh bisa dilongok nah banyak itu sakit gigi ya terus dilongok ya anu ngalongok oh kakak diusir saya ngalongok punten di rumah sakit ada rumah sakit gigi anu ngalongok itu ngalongok kan sakit gigi benar bener laguna oke siap oh resep ka lagu naon tah anak artis resep ka saha oh nah lamun ka artis resep ka saha oh ini mah resep wae ka sasage oh gitu resep ini mah sabab hari Senin mah lagunya lagu rek naon gitu nu penting mah bisa ngabungahkeun oh bener bisa ngabungahkeun
Yo kita dawing mah tukang seni. Oh, Sawa ya resep. itu sugar pan aya nu ngidolakeun teh mana dewek mah resep teh mana dieu. Ah, Bapak Haji Roma Irama mata dewek mah dina meureun ngomong teh kitu nu tan Bah Haji. Duh, kumaha sih? Bapak, ibu-ibu, sebelumnya terima kasih telah datang. Itu aing ngomongkeun da sabab naon? Mabeda hari teh mah kungsi gituan teh kalau diusir aing mah. Ambeula mah aing teh kungsi eta ngerekan bus. Menekan bos? Ngerekan bus Sampai sore Roma ya. oh, di Cianjur ka Bandung teh. Kumaha sih? Duh, aing di Cilandak aing turun. Kiri pak kenek. Dewek kenek mah. Mang. Kiri mang. Mang. Kiri da eta mah hayang turun di Cilandak eureun di Cibeuyeum mah teh aing dewek. Nah, tuh ayo. Masih ayo kenek mah enggak bae. Kiri. Oh, badai ngepens pisan aing teh. Kabayang mau ayo kabakan. Kebakaran. Itu udah muah tuh. Belum, sok he. Sok amana kan. Ngajakeun. Naon? Uing jadi aktrisnya. Artis. Artis oh. Artis naon? Saha? Nona. Oh, iya nak. Heuh, tokohna ngaranna. Oh. Hah? Sak? Hah? Oke, Monika. Wah, aku soalnya kapan mau kita tuanin. Oke, aku nanya. Cinta ini, Neta. Cinta ini. Ada lo. Tanya sakit tuh, Coba sih. Cinta ini. Cinta ini. Kadang-kadang cinta ini kadang-kadang gak ada lo. Hei, itu nggak tuh loba teuing. Ya, di itu kadang nggak loba teuing teh. Cinta ini kadang-kadang tak tuh ngan dua kali. Oh, kenapa dia loba teuing? Kadang-kadang Tahu kan bener dua kali. cinta ini kadang-kadang tak ada lo. Itu ya sakit gitu teh. Jika di akhir Cinta ini kadang-kadang gak ada lo. sing bener ada tuh leuwih wae. Oh, tanya. Rek ngaragu di pembalap motor. Saha? Abil. Nah, makanya pembalap motor kumaha sih teh? Saya gunakan dina suara motor. Kumaha gitu? Ini ikut sok hayang. Makanya di balap motor eta senggol gitu lah kamu teh mah. Kapalangnya ah. Kepangnya. Mana mah kebiasaan nyebut lagu teh kumaha rupa ka mimitina. Kebayang lumayan seri kan ngadengin sok make knalpot gede tarik obrolannya udah penting tak kaluwung pacaran tengah jalan kayak nonton apong tarikun kasih motor kan motor kecerik soak tapi bener memakai motor masuk ayahnya nian lain eta benernya pakai motor gede ayo pakai motor gede bom gede mau gitu bener itu kan sombong eta jalan mau benar sombong oh tengah jalan lewat ayo kan pakai motor itulah motor biasa letik kecil buka motor gitu gua tuh kan bisa kasih lu mantep nggak tinggal rumah deh orang jangan ada jangan deh panggil deh buka motor gitu itu ngomong ayo perlu diting
ngapangin motor gitu kasihan antep antep kasih itu naon sih ngarungan naon sih labu sih mata tong somong cek uing teh tong somong teh ngomong somong boga motor gitu kumaha ngaremna sing hari itu sangarem badak naon badak teh ngaremna kumaha nu kieu ieu mah kan pokoknya kan boga motor gitu ayo mah lieur teh nyaho bisa kata ngomong nu manehna piye ini aduh bener sih kata lagi ke sebentar lagi kita belum bisa ya Allah tak kelakuan ente sok aku tadi ku bapak camat tadi nyongkeun lagu di Michael Jackson tuh bisa orang aja gitu cinta nggak saya lagu Sunda gitu udah waktu Sunda Urawan, hah? sebelum tadi kan tadi kenapa? Hah? Tahu kenapa? murah tuh Sebelum saya kenapa tuh? Oh, kapalan. Kapalan di sangat di Cep Abil, Jatikanya. Abil Jatika, putrana Bapak Haji Yayan Jatika. Oh itu salah sahiji kebanggaan 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 ya bahasa Indonesia mah kebanggaan Betul. tapi mau di bahasa Sunda kan hareusan bener hareus Tapi kalau disebut kareusan malah mengendaru amis. hareus ya Ada momen itu yang tahu. Hakan penyerinya. ngapa kuna pisan Kemarin ada momen aing di sana. saya kadang pun Benar kayaknya mah kudu. Pek naon? Hah? Sawe atuh. Yuk, minum. Ya sok. Ibu, tuh di takaran. Ada caranya. Aingnya cek karena tuh botol yang diinum di botol nah gimana? masalahnya naon Kan aing ye, segala rupa teh kudu tinggal heula tina tampilan. Pan lagi tina tampilan trek nyuhkeun teh karena eta di takaran karena tutup botol. Kan kita nahan diinum na botolna. aing minum di kampok atuh ya umur teuing kumaha ini aing minum sekali umur pisan Arek mau itu nya teh. sok Iki yang siang euy. sok wasian MC. Bapak-bapak, ibu-ibu, kali kami hadir di bacaan dina wong ayeuna kalesan. Urang ka atuh lah nurada gawe atuh kumaha teh? Contohna. iya ini tuh pakai surat pemerintah tadi sudah Ya, masih. Kakek ngomong naon sih teh? Ngomong naon sih gak kenyal RRI walau itu kata lo baheula itu ngagarnya maksudnya genteng rada genteng Iya. Kalau bisa malam ini. aing mah nonton sabar cekokeun kitu deui normal tapi supaya menarik para penonton itu melihat kepada panggung supaya menyaksikan itu Iya, itu nah. tong kai aing luas Siapa salah sih? oke atuh sok nih sok Baiklah. Alah ngawangkong jeung eta teh. Tatang-tatang siap-siap kalau dipanggil yuk. Udah si Asep. Asep kakek tuh. Baiklah,
Cep orang berikan utamanya dengan lagu kapalang nah siapa lempang nggak kumaha lempang nggak ada artis anjir apa chefna barunya khusus kayaknya ke orang dia Yohan nyanyi apa halus suaranya tuh waduh penari tadi itu balik nari kau kenal mengalami hasrat hati lagi Oyong patarema dina soja sana edas luar biasa sekolah habis nasi dulu kalau dipuji sih mah masya buku rasa gabungan kapalnya Mondoknya ketiga kan kenal di si